jarang karena kawanan tapi kadang-kadang aneh kurang sok merintah karena keadaan sok nyaram karena bicara khusus di Allah tapi kadang-kadang kurang sok di bidang mudah-mudahan bisa anak-anak jadi sababia nyata Moresu karena diri pribadi kurang diseler kurang nyata kakirana dan biasa amal anu saudara senang sudah saja itu mulai bisa jeruk ngajurus ke dina agama mulai bisa tetap ke dina agama Islam terkecuali kudu ilmu. Kemarin saja itu Quran dan ini dakwah Allah di Al-Quran wallahu a'lamu min butunikum ma'atikum la ta'lamuna syai'an. Jadi diberlakukan dalam rumah ibu orang nyata juga ke alam dunia ini keterangan di naun-naun katakan orang diperintah oleh Allah kudu ibadah. Jadi orang maka bulan nyata kudu terbiasa naon kudu saja itu kembali orang terbiasa naon orang diperintah ke ibadah wayahna teman-teman kudu melaksanakan nyata karena alat segenap alatnya nyata alatnya karena jalan perintah Allah mana alatnya bukosna ilmu. Sebagian keterangan sabarina ulama muasa dina ibadahna lamun teu make ilmu. Moal beres nyata dina ibadahna lamun urang teu make ilmu. Moal hasil urang dina sagala urusan lamun urang teu make ilmu. Cek sebagian keterangan urang ngaretkeun dengan perkara dunia tetep kudu make ilmu. Cek sebagian keterangan lamun urang ngaretkeun kana akhirat tetep urang kudu make ilmu. Cek sebagian keterangan mengharapkan urang dunia dan akhirat tetep kudu make ilmu. Bening urang bila mana urang diparentah ku Gusti Allah bakal jalmaan tolabul ilmi bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah kunaona ngelakunan ku ilmu dan sakedik jalma sukses ku ilmu nangan teu sakedik jalma teu sukses ku ilmu ku ilmu naon artina teu sakedik jalma anu katalar nyata Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Tapi kadang-kadang eta Al-Qur'an dan Al-Hadis cuma ngajarikeun kedok lain niralakeun ku diri pribadina eta anu dititipan ilmu ku Gusti. Bahkan seueur nya eta jalma anu paralinter tapi kadang-kadang saeueut bahasa urang Sunda mah pinterna tabalinter. Taurat teulah itu. Nah insyaallah ibu dina saat anu ayeuna moal banyak teuing tawasuk anda surun jumal pengampuran kakedah rutina kira ganggu nepi ka jam 8 iya Bu kemari ya teh aya pangaosan jadi ibu bade hadir di Palitongo nyata pangersana al-mukarrom nyata al bade hadir sebenarnya insyaallah ibados namanya kesumbingan secara mendadak. Tadi teh terus 2 kali konfirmasi sekali insyaallah terus pangaosan jam 8 minimal setengah 10. Tentu sumbingan cenah saurna minimal jam 8 atau begitu insyaallah jam 8 setengah 8 sumbingannya. Orang hadir orangnya orang hadir niatna orang nyata tolabul ilmi. Cek sebagian keterangan ngan orang kudu hati-hati orang dina tolabul ilmi. Naon marigina? Ieu teh lamun ditina kana bentuk min amalil akhirah. Nyata amal akhirat. Tapi kadang-kadang summa yasiru mangka teras jadi ieu teh min amali dunya ngajarikeun amal naon artina dipun sababna pedah min su'in niyati artina tina awonania seperti kumaha contoh tentang ibu anggap dari majelis teh pada naon ibu beraya tanya
adik ya dan orang ngadaris bisi mah urang make samping anu anyar tudung anu anyar atawa urang naon anu anyar di jalan teh tepat kita berniat mah tadi manian benar bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngas berusaha ngangkade di jalan atau geus nabi ka majelis pedah urang bogaan hiji barang atau hiji perkara anu mata kajalikeun ieu amal akhirat teh cuma ngadeikeun amal dunia. Kunaon ku aweuna niat pedah liang titinya teh aya sagedina lain sagedeungeun talabul ilmi aya salah siji anu dipamerkeun. Berarti lain karena Allah. Eta teh amal akhirat tapi ngajadikeun amal dunia. Tah itu beresan urang niatna. Seun hade-hade bisi urang talabul ilmi karena urang teh pedah galih batur resep talabul ilmi urang teu ahisi bahasana lain karena isim. Tah eta teh cek sebagian kataran sampurna ngajalankeun kana eta kewajiban. Padahal mah ngaku mukminin mukminat muslimin muslimat tah bila mana ayeuna muslimin muslimat nyaeta kagero kul hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi. Tak itu muduna asa diri orang mukminin mukminat muslimin muslimat mawaya teman itu yang kudu urang ngalaksanakeun kana eta kalau dibantu labur untuk kudu dibero-bero ibu sanesna mah mun masa diri pribadina mukmin mukminat muslimin muslimat geuning pelabur ilmu teh geuning kewajiban hukumna ada wajib di mana di pegawe menang ganjaran lamun ditinggalkeun menang siksaan itu hukumna wajib. Tapi kadang-kadang orang muslimin muslimat di mana tujuan-tujuan tadi gerang lain kadang-kadang orang masuk di pohon atau kadang rumah kadang ngan tuh orang dijurung tak orangnya Allah sifat sama atas samiun artinya anu ngan tuh Allah sifat mubin teh centangku eta orang diijabah segala perkara anu aya dipikaweun ditampi ditampi Allah tentang tuh nyata di supadana sakabe kawin urang tak itu urang di kadang-kadang di geruan kadang-kadang urang kosong supi kadang-kadang teu mondo tak itu urang cacakan masa jadi dami anu muslimin ada mus tapi nah urang lamun lain anu di geruan dina malam Jumaah cenah ieu teh pangaosan teh cenah libur. Tapi itu sih kan, ayah mama kudu digerok-gerok, nya bujang-bujang itu digerok hese, palingan saya katakan lain nyata ke surga mah mobil najak hese diambahna, hari jalan kanan neraka mah eta gampil rengsar ledak nyata jalan natah itu. Dari diteruskan hawa nafsu daripada nyata orang pengawasan ini lawas orang nongkrong pipi mocel jagung ngarenan kan betul ya tadi dia orang seemu mudah-mudahan menjalankan orang tolabul ilmi nu ayeuna teu disababia nyaeta cupar kawajiban kadituna teu meunang siksaan pedah geus dijalankeun nani jalankeunana urang kudu niat karena Allah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah sudah illallah orang kenal Allah ajaran talabul ilmi teh tak itu jadi orang talabul ilmi teh
kewajiban berjalani anu rumasa dirina aku agama Islam. Ieu teh berenang hirup-hirup urang dina agama Islam. Moal hirup dina agama Islam terkecuali kudu ilmu. Lamun urang rek ngajalankeun kewajiban dina aturan Islam, contohna rek salat lamun urang teu biasa ilmuna bakal biasa digawena kana eta salat teu moal biasa naon artina ku sabda salah teu dia. Nah eta teu biasa teh nyaeta urang teh teu biasa tolabul ilmi. Nah urang teh eta teh karena bodoh ata sebutkeun bodohna kata tah eta. Jadi mau biasa ngahirup-hirup dina agama terkecuali ku ilmu. Kadang-kadang ayeuna makin zaman anu ayeuna seueur pisan kan kadang-kadangnya kalimat nate kalimatullah nyaeta sae. Tapi yang diarepkeun namanya eta kadituna tuntungna batil. Contohna urang contoh seueur kabina-bina. Punten ieu teh siga urang kritik padahal masanes. Ayeuna teh kadang-kadang nyata rame organisasi, rame golongan, mohon. Ngan kade urang lamun organisasi kudu pas dina organisasina, lamun golongan kudu pas dina golonganna anu teu pernah pegati junjunan alam jadi kana zaman anu kiwari kade. Bisi di tengah-tengah jalan bisi henteu naon henteu pas artina henteu nyambung pegat tina aturan junjunan alam nyaeta anu sakitu nyaeta poharana perjuangan manten. Tapi kadang-kadang ibu seueur anu teu nganten kanabian jeung karasulan teu percaya dijadikeun nabi, teu percaya dijadikeun rasul kanjeng Nabi Muhammad. Aya sapalikna aya anu ngumpulkeun ka para sahabatna seueur eta teh kabina-bina kagak apal kana Al-Qur'an jeung hadisna tah kitu kade ibu. Mana urang sadaya kena teh zaman golongan rame dina golongan paingan saur Nabi engke di akhir zaman mah bakal dijadikeun sabaraha golongan 73 golongan. Nu 73 golongan teh dibagi kana 8. Pusatna teh 8. Ini disebutkeun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua disebutkan Syiah. Katilu Mu'tazilah. Kaopat Khawarij. Kalima Najariyah. Kagenap Jabariyah. Katujuh Mujassimah. Itu kenapa? Kedalapan dan 8 nyaeta hiji Ahli Sunnah wal Jamaah, kedua Syiah, katilu Mu'tazilah, kaopat Khawarij, kalima Jabariyah, kagenap atas pelajaran dasar pelajaran katujuh Najariyah, kadalapan Mujassimah. Setelah Mujassimah anu dicatat nyaeta ku Ibnu Taimiyah. Mujassimah atau musabbihah. Seorang yang namanya Allah nyaeta sila dina aras. Lamun sila pasti bakal ayat sampeanan jeung bujuran Allah, sampeanan jeung bujuran. Seorang yang urang tuh. Tepat kade eta teh bisi kitu. Ibnu Taimiyah teh kitu carana. Itu milih gitu seperti itu.
ayeuna dituturkeun nyata diteraskeun usaha nyata ku Wahabiyah Wahabi itu mungkin anak teh mana ada kuat itu Wahabi karena itu orang seperti itu kayak teh cek sebagian keterangan eta teh nyata golongan anu kasasar jalan sasar eta teh makna Allah semua Allah teh berarti mencari di aras berarti aya bunjuran moal bisa cari apa aya lah urang teh sampean tambahnya itu bisa nulakeun kan anu daraskeunana nya Wahabi ayeuna kade itu urang manusia wajibna ka Gusti Allah tetep akidah hiji akidah Ahlussunnah wal Jamaah nu kadua lamun urang organisasina nyata Nahdlatul Ulama ulama dirinya we insyaallah kadituna saudara urang taat kana perintah Allah taat kana perintah Rasulullah kadina urang dituturkeun para waliullah ulama ahli waris Nabi kadituna bakal selamat lain mukul dunya bakal diharapkan urang sadaya teh dunya sareng akhirat lain dunya mukul itu diharapkan yaitu kembali sakitu tahuran teh moal beres dina agama moal tetep moal urang ada dina agama terkecuali kudu ilmu bayangna urang teh nyata kudu di supli hatina kudu di teangan kudu ditolak eta ilmu anu mimiti nyata kudu ditolak ilmu teh nyata ilmu disebutkeun ilmu pikir ngatur dina masalah bab ibadah ka Gusti Allah ieu mah secara singkat nu kadua nyata urang kudu tolak teu naon nyata dina akidah dan dina akidah kepercayaan ulah salah urang netepan akidah sabab akidah teh seueur bisa nyata golongan urang naohikeun gitu ngan aya muwahhidun eta teh aya muwahhid bahasana aya salah golongan nyata muwahhid kadituna kembali kana Al-Qur'an dan Al-Hadis kade eta teh siga saluar ngan teu make ieu mah jeung kias eta mah kembali kana Al-Qur'an jeung hadis kade kitu teh kaya bener gitu kade ini seperti itu ya eta teh padahal mah nyaeta kaya lamun kembali kana Al-Qur'an kaya ulama-ulama urang atau urang teh teu make Al-Qur'an harus jadi kumaha namanana eta teh teu maksudana kembali kana Al-Qur'an padahal ulama-ulama urang ge make Al-Qur'an jadi kaya teu make Al-Qur'an gitu ayeuna kembali kana Al-Hadis kaya teu make hadis nyata ulama-ulama urang sedangkan ulama urang nyata sadayana make Al-Qur'an make hadis bahkan ijma' media kan gitu kan tadi ini berat seperti itu bahasa nama saya itu dengan nyata sebagian golongan cek ahli sunnah wal jamaah eta golongan anu kasasar artina nyata jalma dalam make kalimat nyata hujahna kembali kana salah tah berarti cek sebagian keterangan di dieu mah nyata rek ngalengitkeun madhab Al-Qur'an lamun ayeuna kembali kana Al-Qur'an ngalabrak ka jalma anu sok jaro kade dina jaro teh musik jalma teh musik itu musik cek mana teh gitu kade tak itu bisi urang seperti itu urang kade ulama dihamkan kepada Gusti Allah mungkin nyata ditetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah anu maksud Ahlussunnah wal Jamaah di dieu nyata saha Allah wal
nyata Imam Asy'ari anu didukung ku Imam Maturidi eta urang gitu. Ari madhabna urang madhab imamna Imam Syafi'i. Waktu sarita aya salah sahih golongan nyata keur campur yen Al-Qur'an teh dimanaan makhluk. Al-Qur'an makhluk. Dalam usulna kitu Ahlussunnah wal Jamaah teh waktu sarita nyata ku mutajilah Al-Qur'an teh makhluk. Lungsur nyata utusan ku Allah dipersentan hijau anu tadi nama gegede mutajilah memang. Tapi kalau tina eta golongan mutajilah nyata saha nu dituturkeun ku urang ahli sunnah wal jamaah anu nembe saha namina Abu Hasan Al-Asy'ari anu didukung ku saha Imam Maturidi. Alhamdulillah baik sebagian keterangan dina hiji kitab yang mentesumping syariatna eta hancur akidah Ahlussunnah wal Jamaah artina sunnahna Rasulullah wal aya anu karitu ge nyimponan kana rukun Islam nomor kelima nyata haji ya nami dan cek sebagian keterangan marana nama eta teh maksiat musyrik. Lamun aya ngadoa di makom Rasulullah cek manehna mah musyrik gitu. Kudu sakitu kadek urang seperti itu. Mana yang tahu saya namanya Ibnu Taimiyah anu diturunkeun usaha nyata ku Wahabi tai. Ini teh cing suluh asuka orang-orang Islam. Wahabi itu kumaha sakitu urang wajib nyegahna kana eta nyeta golongan sabab eta golongan di zaman kapungkur oge eta teh dihukuman sasar tawakuf ya teh bilih gitunya bilih itu urang teh kadang-kadang bajarkeun teh cenah ieu teh disebutkeun naon gitu panati sanes keur ngaluruskeun ngawartosan kawajiban bilih mah bilih aya dulu urang nya anu caket anu tebing kadek wartosan ngisi urang lebet kana eta golongan geus urang mah nyata netepan akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyata naon urang organisasina Nahdlatul Ulama ulamanya anu dikenaon bertentangan agama kajian dari jamaah nyata urang nyata ulama kajian Umaro ulama nyata ahli waris Nabi Umaro anu ngurus tina masalah ayeuna dina nagara urang pamarentah cek keterangan nyata berarti turut ka Allah ka Rasul cek ka wali abdi minkum cek manehna paling minkum gitu nya an kadere urang deui dilebetkeun nyata anu munafik mak munafik ngapi tempateuna nage dina neraka jahanam numpang anak-anakna dina neraka neraka jahanam munafik itu kadek urang nya kudu sakitu ibu biasa ibu dari teh kumargi jeung teh aya naon ulang hadir dari duka kawo ngahadiran saha ilah ulah dina kawe bukan tertinggal tehnya dina TV ayeuna mah insyaallah sareng ieu kameramen hadir ka ditu setting nya tah kesimpulan urang teh nyaeta ibadah ka Gusti Allah teh kudu make ilmu hayang ada urang agama Islam tetap kudu make ilmu urang hayang hirup dina agama tetap kudu make ilmu tawuran sadaya anu mengharapkeun urang punya dina akhirat tetap kudu make ilmu kumaha sakitu eta ilmu teh da urang mah kapieulaan bodoh nyaeta kudu disupri nyaeta hiji ilmu teh ilmu fikih kadua ilmu tauhid katilu ilmu tasawuf kenal
keur memeres dina ibadah ka Gusti Allah. Rupina sakitu bae ulah hatur hapunten kasadayana sadaasana ieu ditutur urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa walina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala qala sahabati Rasulillah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sayyidin hamdan amin hamdan wa bini amahu wa yubarik majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal muhibbin ilaika waj'alna minal ma'arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Kurma sopa wa qadar billahi bi sabil haq. Wassalamu